sarana pikir ya lembur arana pipir kota. Berenang itu baru duit aja jelema ge hoream bukan lah lempangan teh. Hari kitu teh mah boro-boro batur. Urang sorangan ge kamari. Duit bengketan. Ayeuna teu salembar-lembar acan. Teu sapotong-potong acan. Kamari mah rokok ge kampasan. Ayeuna mah tibang tak ngaranna kahirupan. Bener cek tadi teh ya. Aya di luhur, aya di handap, aya di tengah. Ayeuna keur di handap ya mebas ya. Aduh. Yuk, aya keur di handap kitu sok inget kasih Imron. Aya pun teng haji aya we pagawean teh nya nya. Anya iya ya tidak mau iya ya. Disamanakeun. Tah. Dah, jema ulah nu laletik berat, nu laletik mah ieu tah nu gede hampang, gede mah. Hampang. Heeh. Tah, tungguan kadang. Dah. Ayo ah. Cicing atuh lalawa we bareng dah. Ampun tengan. Wae aya wae haji teh. Dah. Ayo. Haju jalan tuh. Naon mun haji teh wae aya wae aing ah. Pun tengan. Ayo dah, itu dah. Dan, Dah, naon ciji aing ah. nges sudah lah eta pagawean mah. Maju we ieu ge cenah gawean deui. Sudah lah itu aing tas meuli motor cokot. Dibogana di Mang Lisam. Di Mang Lisam. Heeh. Anu di mana di Popojok? Itu kutarik wae si duitan, tinggal nyokot. Aing teu arari dah. Panas. Si Kanil atuh Duaan. duaan. Si Kanil. Kade we tiguling motor aing anyar. Wah, aing ku aya wae haji teh ngeuteungan deui ayeuna. Tuneuh da. Motor anyar. Guru si nyokot manten batur. Ongkosna atuh. Engke balik di ditu ongkos mah. Aya bensinan api nu. Aya wae ngaheuneuh. Tuh ah, ampun. Padahal mah aing lain ugah-ugah teuing aing can bisa mah motor Temron, aing bisa tiguling. Terus dia mah rada bisa sugan bawa, kade tiguling motor aing. Haji nya bener-bener nyiksa ieu mah haji. Dibero ongkosan tuh tinu bogana bensinan. Kata bensinan. Itu Sarkim saha itu? Heeh, pokos nama. Nah, Sarkim aya di pos yeun Nil. Urang tawarkeun si Sarkim lah. Sarkim masuk bisa ngajualna. Meme dibawa balik ke haji. Ayeuna. Kim. Aduh, kayak tukang tahu tadi duit 2000. Sugan kaganjal-ganjalan nih betul ya. Wis 2 poe ya temangi sangu. Keur lepas-lepas pisan jeung duit ampon Gusti. Woi, Kim. Aduh, Kim, oi. Cih. Iya haji, aduh ampun tinggal. Kotok-kotok ya. Meni gogobrot. Kotok-kotok. Meni gogobrot kesang pugu dah. Cenah ieu wae geuningan. Heeh. Yo Kim. Iya tah. Haji, caritana teh haji meuli motor. Heeh. Gorengnya. Ih, masalah goreng nama. Pan aing minta ongkos ka haji. Dibere hantu, dilubukana bensinan. Usat, jadi tuh ngadodorong eta buset. Aing Oh bensinan. bensinan. Sugan sih mah tebeguk mawa ah. Ih, batu emang bensinan. Bensinan jeung pajuna. Nya nya nya. Heeh. Yo, aing mah kieu Kim lah. Daripada dibawa ke haji ya pusing. Lakukan atuh ku beliau. Beliau sok rada bisaan, Pan. Aya wae sih liang mah. Waduh. Tibang juga digadekeun mah. Nah, bener Kim. Ning gadekeun heula dah. Haji mah moal nyahoun teu. Ge lamun aing balik bahan bebejana. Can aya kitu Pak Haji. Ini mah motorna di boga imana kitu. Geus laku bara duit lah. Ada mah orang gadekeun 3 juta mah. 3 juta. Maksa. Oh, 3 juta teh maksa kieu mah. Maksa lu kieu mah. Tibang pakaian aki. Cicing nanti lu tukeran. Tibang pakaian aki-aki ya mah. Oh, maksudnya pakaian aki-akinya. Lain pemuda mah geus gengsi pake nu kieu mah. Dah, katana teh pengen atuh dijati kuilna disadap deui meureunnan. Coba Coba tempona mah. Mulus kene. mulus Ai kene. tinu encet teh boda body kita. Narulus kene. Tah eta pegat naon tah? Coba sih mana adanya apa Ai mah mesin. stempling. Oh, stempling nah. Stempling mah pegat. Oh, motor kayak stemplingan ya. Heeh, ngaretak ke jadina. Geus dah lakukan kimna aduh aing daripada jauh kena kayak mau Pak Haji itu kan gogobrot kesan aduh. Emang aing teh rada butuh duit ieu teh lepas pisan. Eta boga 2000 dibalikin ka tukang tahu, tapi Tahu ya. tahu, beratu. Iya. Batu. Hah?
Enak Oh, ayo. Tuh, kan itu. Lagi hari ku si Imron eta. ngadorong peri. Datang peribatan. Heeh. Sing sapotong. Dah tuh, enggak potong lah. Ah. Tapi ya harus kan ieu mangkatna minta ajol-ajolan. So iya tadi di ditu nama ayaan bensin sautik. Karena kayak 1 meter 2 meter detak belak bak. Wah, di tempat bensinnya habis be ya. Kehabisan uang jalan. Aduh, aya tim geus lakukeun lah. Heeh. Heeh. Ya lakukeun teh aduh bensinan dibawa ka dieu mah aing. Ayeuna mah ulah eleh geleng. Haji can nyahoan ieu barang nama. Pancan. Mending ku beliau tawarkeun ka haji. Kumaha? Oh, Can nyahoan ieu barang nama. sebenarnya. Tibang tadi tibang karena fitah nyokot doang. Waduh, oh iya bener ya. Tawarkeun ka haji. Heeh. Aduh, penipuan aja gitu mah. Hah? Penipuan. Termasuk nak. Oh. Iya kan nggak jual sana nipu. Nggak jual dia mah dumuk. Iya mah nggak jual. Ul bentrok ah. Hah? Ul bentrok. Buset, bro, ulah gitu-gitu teh sama ah. Urang tawarkeun deui cuman urang tawarkeun maksudna teh. Urang pengen tanya kaki haji ya dipake moal kumaha lagi urang jual urang deken. Nah, Kim, nyau lamun gitu mata. Ayo daripada gogogot ke sangkia tuh Kim buat ribut. Ayo sugan atuh pangetakeun atuh. Udah di bensin di tempo henteu tadi teh can di tempo-tempo acan. Sugan atuh bisa gusi mah coba panghirupkeun heula Kim. Buset jaba jauh kena kayak mah haji. Kiri dinya urusan nama jeung haji, ieu mah panteu nyaho tari mah nyokot. Nya. Alau ah. Mang Imron mah dijual deui geuning. Kagak carekan wah haji dah ah nya. Motor rek dijual deui. Buset ah aing teu percaya ke si Imron. Coba we atuh Kim Lampu heula cek heula yeuh ah. Tah make mancina teh. Oh Oh, aja. itu adalah ciri ti dieu ge ah. Coba. Coba. Aku ini loba ieu mah bensin mah tuh. Oh, geuning ngawayan teh dibuka ieu tadi. Cuma kebagus mawani masalah ah. Tadi teh padu didorong teh dibuka itu. goblok. Buat ngadurudud. Da tadi itu mah tadi rasaan asup Tadi di masih berebet soten Oh. bensina kotor paling ge. So. Imron ah. Aing geuning tadi. Aset, sedep teh tuh. Naon eta? Ai mesinna mah jembling kene ya. Oh, jempling keneh. Jembling. Paling naon sih? Tadi mah ieu na lesok je setemping kapal setemping. Oh, pabon setenki. Heeh. Aduh, sedep Ya, rencep atuh ieu masak ieu mah. Sekali 4 juta mah laku. Bener alus kayaknya ieu. Bisa tuh gitu Kamana mah ieu? ke mendingan ieu ku aing dibawa ke haji. Ya, Heeh. ke kusia tawar deui. Haji ieu pengen ke meuli murah, kusia bisa dijual mahal deui meureunnan. Oh, nya oke gitu mah. Hah? Bawa ayeuna ku aing. Heuh, mending kusia bawa ka ditu atuh. Henteu Teh mana ayeuna? Pokoknya ini ngaso heula di dieu beja ke. Ayeuna barang ka ditu kumaha ngaso di dia yang carekan. Kita kedengeran. Si ngomong-ngomong. Ayo Bu. Ayo, coba awas. Ai duit teu boga, ai pakaian masih kana. Ya, Aya kerapian mah aja ai ieu. kerapihan dimasukkan. Waduh, ai Biasa ngata. panai urut biong mah. Buset tuh, nya percaya sih. Hawa biong na aya wae. Buset sayang nyohor wae. Oh. Buset, eta begi naon sih? Hah? Eta calanana Begi. begi. Celana begi. Begi sih begi eta mah dibangunna teh can diseuseuh, sia mah ampun aya ga. Hah? Kagok ah. Geus ayo, sia bisa? Mana? Ayo. Ayo turun ya. Ayo. Di rumah sih ya. Ayo Bang. Lamun awas di tadi mah menumpang we terus Itu saya ini mah teh atuh nyiram-nyiram kembang ke diro. Jadi ulin memang ulin aing ampun aing. Atuh, bete dah keboga babaturan. Ieu cenah ge pae gini kan, Wak. Birahku nang aing mayar satahun dan gue yang dibayar cai eta. Tuh ngocor kene we mah tayangna tukang pamna tuh. Teu dibayar mah ada utang, Wak. Ini tuh make cai empang tuh di tukang tuh. Nah bener. Imron kemana kuang kita nyokot motor konten balik-balik aing yang ngeut kurit. Pagawean mah ditinggalkeun urungan. Itulah gue yang kiluan, udah motor aing ditumpakan ke kiluan modal motor aing rod dan laki itu. Kunaon sih Wah Haji teh hirupna teh riweuh jeung riweuh. Segala motor ditumpakan tiluan. Emang usaha emang mana boga motor. Asal kudu teu boga motor da. Angkat ke mana-mana leumpang. Aduh,
aing. Nah, si motor aing tumpangan tiluan. Standar tah. Oh, kita Standar. Aduh. Standar. Tah, ini Sarkim urang teh bisa mawa. Hanya udah bisa mau siapa gua ditarik cokot atuh kan si Sarkim dibawa. didorong. Didorong. Heeh. Emang saya bisa, Bron? Hanya teu bisa ah. Wah, Orang egang. gobrot teh sangat ada naya Sarkim ya Kim. Ayo ngaran motor aya mesinan didorong. Ya, motor teh pae cenah ge cek Sarkim ieu mah. Bang murah cenah ge. Murah. Gope motor pae kok yang dibeli sia mah bawaana akal ah. Hamba ya kan di kapal setempingnya di laretotan. Motor pantas berapa aya tuh. Murah ieu mah. Hau saya nyawana setamplang stempling teu ngarti. Aing ku aing teh boga dijajal alus ya ah. Akal sia ah. Tadi ge urang ti ditu ngadodorongnya nih. Oh. Berat ieu motor Di bawahna ge diborat. Itu pagi jual teh ka Sarkim tah. Wah bener ieu tadi bogaan ke kosi teh ngalah ribu-ribu urang ngadodorong ka bengkelnya. Heeh. Gope geus Haji. Tuh ayo Jual. gope mah nya. Heeh. Cocok Bron, paling gak imah gope soalnya eta sebelah karena juga baru cat eta baru hareup. Bener Kim, emang geus pada rucat itu. Pak Haji sebelah karena ge tempona itu. Keluar oli. Oh, ku aing kudu dijual deui ka sia nya, Kim. Oh, diterima di Bang Gope. Oh, Tuh. tuh aing meulina 2 juta aing rugi ka hulu-hulu atuh. Ngaran rugi aturan sama numpuk aya rugi. Nyaho aya untung jeung rugi. Nyaho. Oh, nya taruh atuh aing buat numbakan pisan. Aing teh nama emang rugi diajar, nu teh diajar ka si Imron. Wah, mah beres. Mau sama nih bisik-bisik kasih Sarkim. Ya urang Nyawan harga Tuh, manehna. nyahoan harga. Pasarana. Oh, atuh aing teh nama diajar kumaha tuh. Batu lah gope tinggi sama. Oh, geus Gope mentog Gope geus dah jaba cuaca panas buru dah jual beli teh lila jadi teh. cuacanya. Di luar panas teh di rumah ya AC tiis. Sombong, Kim Oh, sombong. AC. Entar ulah latih di luar aing AC gitu hideung. bilik. Hah? AC bilik. Heeh. Ayo buru Kim kita peningan Di bawa. bawah. Bawa geus. Geus, Jadi teh ieu. Jadi geus diutang. Hah? Diutang kita orang bayar. Ulah diutang teh. Kaji lah. 700. Kaji murid ke duitna. Ayo. Gope geus. Gope mentog. Terus Kim, lihat di cuaca. Apa nama paling di Bang? Nama mana duit? Kim. Terus. Motor di bawah putar. Heeh. Haji berang pindakeun yuk. Ah, cuaca keur panas. Anyuan tuh ada bencana jauh yuk. Ayo. Kok si Imron sekali lu goblok-goblok teuing aing ditinggalkeun. Jadi sing soloyong wae pas ngambang di kali. Aing mah. Goblok lah aing lihat lah. Duh, Kang Saim panjang akang nih, jadi mah jarang nih, batu ya. Ayah wah Haji dibangunnya doang, sampai enggak. Itu kan ini kucing deh. Cek batu cek rumah, dia kok bilang batu nak kucing. Ini burungnya. Ayah Iroh nih, mana? Itu keur nyiram. Tuh, buset. Waduh. Bude nih. Wah, Haji pan dihareup kene. Heeh. Mata kakak tukang ka dieu. Udah heureun yang Iroh yuk. Ayo, bapak kamu Tukang naon teh? taman. Tukang taman. Iya, Kok tahu? karena kamu telah membungakan hati. Alah, wah ya urang heureun. Euy, dah aya nang Iroh. Iroh. Yang iro. Keur naon nang Iroh? Nyiram Aduh, aing apa marah wae. orang mah sibuknya. Sibuk wae jeung kan ka dieu atuh Sibuk. Ya, orang tadi wah nyokot motor, mawa motor. Kenceng teh nya muni kan nangkep sieun nya. Soalnya teh ku Mang Imron di gigi hiji roh, kenceng mawa nage. Emang Aing kan bisa bawa motor. Bisa nya nih tadi tuh. Bisaun. Tadi kencengnya. Oh. Tuh, kan ku Haji dijual deui tadi malah mun teu dibeli si Sarki mah. Nek ngajakan yang Iro nya. Ya, ulin jalan-jalan. Kiluan nu lawan Mang Imron gigi hiji nya. Nya. Pantesan atuh tadi di teangan wae Aing bang mana. Tadi nyokot motor di ditu sekalian jalan-jalan nya nih nya. Urang goda ieu nih yuk. Bapak kamu tukang pacul ya? Kok tahu? Alau Karena
Kau telah memaculkan hatiku. Ih, amah hari wae ah. Alau nggak goda. Arera. Itu areranya nih jeung awewe teh nyelang irah mah herangnya Herang mencang. kurang Tadi Iro kasawa nyaho neangan kudu mah kita panggil ya tadi tuh kan awak rumah haji. wah bicarakan tuh ku haji Carekan. haji galaknya nih Oh, Haji mah emang nggak galak. galak haji mah nya Oh. jaba korek dunya Ayeuna ge hadena eueuh. kurang goda deh yuk lain kira bapak kamu tukang mobil ya Kok tahu ah? apaan tuh ya Karena kau telah menyetir. ngagoda orangnya ngagoda nya dia nang kira geulis hebat nang kira urang goda deui ini lah urang goda deui Sok ayo. Goda aing. Siap berangkat mau siap. kabur nih Pak Haji deh atuh mah nang kira Goblok tuh si Imron pamawana teh hayo gadag si Iro diheureuyeuan wae. Wae kedaekeun nyiram. Duh, awas ya Imron. Aneh saya mun balik ku aing. Beupehan ku aing jiji.